saenggeusna Kangjeng Nabi Allah Yakub sangat kecewa. Betapa luar biasa putra-putrana melapor bahwa Bunyamin ditahan. Kekecewaan ieu kan terus datang ka sedih. Kembali teringat ka Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Berarti kan ieu teh aya sarua jeung baheula. Geus cak urang mah nu enggeus ge enggeus. Bapak teh teu pernah ieu teh mohokeun ka Yusuf. Sedih anu sangat luar biasa. Ieu kuari aya deui adina Bunyamin pasti sia menyeun-yeun. Tuh harita keneh ngabalieun Nabi Yakub teh asup ka jero kamar bari nutupkeun lawang bru. Masya Allah mantakan ti dieu teh ku Allah dijelaskeun wa tawalla anhum. Nabi Yakub ngabalieur henteu neruskeun omongan jeung nu jadi putra-putrana. Sangat kecewa Kangjeng Nabi Allah Yakub teh. Langsung be asup ka jero kamar. Tuh. Ya Allah. Tidinya teh Kangjeng Nabi Allah Yakub terus bari ceurik ngagero-gero putrana Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihi ya waqad ya waqala ya asafa ala Yusuf. Tuh ya asafa ala Yusuf. Duh nalang sateun kaula katinggal ku Yusuf. Awas, timbul pertanyaan. Pan Nabi Allah Yusuf mah leungitna teh ti baheula keneh, ti leutik keneh. Anu harita dudulurana bari ceceurikan, lain cerik asli ceceurikan. Bah, ucup dia akan mau, bah. Nyebut lagi ucup dia akan mau. Pan baheula keneh. Tuh lain ucup pedi lain. Ayo kan ieu permasalahan teh ya kuari kajadiana Bunyamin nu ditahan. Laporan bahwa ternyata Bunyamin teh teu bisa diajak pulang lantaran ieu teh kajaka katuduh maling. Hartina malah mah nyebutkeun teh ieu lantaran maling anak bapak teh. Kuari dititah Yahuda nyana di ditu teu daekeun balik di ditu. Tapi di dieu Kangjeng Nabi Allah Yusuf, Kangjeng Nabi Allah Yakub kunaon nu digegero teh lain ya ala Bunyamin lain kieu wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Bunyamin lain ya asafa ala Yusuf. Masya Allah ieu teh dilalatan bihi ala tamadi asapihi ala Yusuf nuduhkeun pohara kana langsaan pohara kasedih Nabi Allah Yakub ditinggal ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam putra kesayangan teu eureun-eureun. Masya Allah sanajan ieu tia ayeuna nu eueuh teh Bunyamin lantaran poharana kainget ka Kangjeng Nabi Allah Yusuf nu disebut-sebut teh Yusuf bae tetep bae terus bae teringat. Masya Allah sanajan kejadian kitu teh nu itu bae ya. Haji Pedi bobogohan 3 tahun jeung Maimunah baheula disebut teh cinta pertama. Waduh, ayo
beker zaman cinta monyet kene. Terus dengan garis takdir teka jodohkeun. Haji Pendi ieu laju nikahna ke jeung Sarkuna. Jeung Sarkuna teh ge eta tak be asal ngomongkeun cinta, be asal ngomongkeun cinta pasti ngomongkeunna lain ka Sarkuna, ka Maimunah yang dulu. Tuh, walaupun padahal mah jeung ieu ge bogo, jeung ieu ge tetep be tah kaditu deui belokna kaditu deui kunaon ieu lantaran dilalah bitamadi cintana Rosa kaditu. Masya Allah be ka pasar kapanggih jeung Maimunah geus pada kolot, geus pada pareot dan sama-sama boga incu. Tapi eta Masya Allah Haji Pendi seger betuna nyanapan eta nu di deuleurna lain geus kolot geus boga incuna masa lalu ke cinta pertamana. Ya Allah, tuh mulai eta disebut CLBK gitu kan. Nah eta CLBK. Ya Allah tah ieu kasedih teh ya kan nu itu mantakan sanajan nu ieu kajadian anyar ge tetep balik deui ka ditu mantakan eta bahasana ya asafa ala Yusuf. Masya Allah hartina dilalatan bihi ala tamadi asafi ala Yusuf nuduhkeun betapa dahsyatna kasih cintana Kangjeng Nabi Allah Yakub teh ka putrana Yusuf sehingga ieu kehilangan itu terus kasedih pohara mantakan sanajan kuari Bunyamin anu leungit tetep sasambata maka itu bae. Masya Allah pohara luar biasa. Musibah bencana berarti bagi Kangjeng Nabi Allah Yakub ya seorang nabi seorang rasul ditimpa musibah kok tidak berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok henteu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal kan seorang nabi seorang rasul Kangjeng Nabi Allah Yakub teh bahkan putra seorang rasul Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, cucu dari seorang rasul Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi Allah Ibrahim sebagai Al-Khalil sebagai ulul azmi, Nabi Allah Yakub cucu daripada seorang nabi seorang rasul seorang Khalilullah seorang ulul azmi. Masa sih tidak berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andahan bahasana ya asafa ala Yusuf. Tuh awas belum dikenal dan Allah tidak memberikan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada umat-umat terdahulu. Kata inna lillahi hanya khusus untuk junjunan dan umat sang baginda urang kabehan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tu'ta ummatun minal umam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh, tidak ada yang diberikan minal umam, ummatun minal umam, satu generasi pun, satu umat pun anu dibere kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat terjadi musibah, saat terjadi kena bencana, ieu hanya illa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh tingali ucapan Kangjeng Nabi Allah Ayub alaihi salam ketika dibere muriang pohara luar biasa
henteu nyebutkeun innalillahi inni masaniya duru wa anta arhamur rahimi. Inni masaniya duru. Tuh, mantakan Kangjeng Nabi Allah Yakub pun mengucapkan ya asafa ala Yusuf. Masya Allah. Jadi memang henteu nanaon eta teh. Henteu aya peneguran ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Masa sih maja nyebutkeun eta sasambat ya asafa ala Yusuf. Masalah dalam umat Kangjeng Nabi Allah, dalam ieu teh syariat Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam. Teu eureun-eureun sedih Nabi Yakub teh. Terus cerik berkepanjangan timulai ditinggal ku Nabi Yusuf. Datang kabuta mata teh wabyadot aina wabyadot datang ka memutih mata natia putih geus eueuh hihideung ku cerik berkepanjangan minal huzni sedih katinggal ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Masya Allah. Hai Nabi Yakub timulai tak Yusuf teh dilaporkeun di dahar maung ieu teu pernah kering matana teh. Terus-terusan rimbah bae becak bahasa urang mah rimbah bae. Bahasa baheula teh rimbah bae. Masya Allah. Tek deui kana hese ngomongkeun bahasa baheula geus areungit wari. Geus leungit gitu. Ih, puara. Ya, baheula mah urang usim hujan kos kieu teh bekan dimulai nyebar laju nandur terus usim ngoyos. Nanya ngeunaheun Pak, keur usim naon di ditu? Oh, keur usim nandur. Usim naon ditu? Usim ngoyos. Jajal ge kuari tanya ke anak kurang ngoyos moal ngartieun ngoyos tuh ayo tek beta baheula melajukan ka dituna panenna kan make etem ya kan tek 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 di luhur di alaan luhurna doang etem tek 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 ngani-ngani tuh gua lagi baheula tuh ngetem sarua tek be Masya Allah jadi taritah tak ku abah teh ayo asawa ngetem tek be isukna laju ngagampung ya kan beda antara ieu teh panen engke diunjal dibawa ka imah nu boga sawah diirik dibagi kan eta teh opat hiji bawona ya kan laju isukna ieu ngelaju ngagampung tah ngagampung mah eta kadang dibagi na teh 21 kadang-kadang mah bagi 2 we ngagampung isukna ngunu tah ngunu nya teh ngunu teh kieu geus sesa geus teu diharap deui kuno boga sawah kuno boga sawah teh geus teu diharap eta teh lamun ngagampung mah nu mantak dibagi masih diharapkeun keneh lamun enggeus beres digampung enggeus teu diharapkeun deui mantakan sok ngunu mulung maksudna tah ngunu bahasana ge kuari geus eueuh bahasa eta ayo urut budak angon sekarang aya iya petani baheula antu kula nyaho keneh istilah kos gitu ngunu tah termasuk lamun baheula mah ieu teh naon ngaranna melakui gala seug depan sok aya teh urus sesa-sesa eta ge ngunu keneh sarua. Nah, jadi pertanyaan tah eta teh kan teu bebeja deui kana bogana dialaan set otomatis dibawa halal atau henteu tuh
di mana-mana barang nu geus teu diharapkeun deui ku nu bogana ieu halal. Geus berarti ngunu nyarokotan teh geus teu diharap ku nu bogana teu bebeja deui halal tah. Tuh baheula mah di unjalan ti sawah ka ieu mah sok aya kan nu nyarek celekan hiji dua di jalan tuh sok aya dararagagan kan teh eta geus teu diharapkeun ku nu bogana teh leh sapira hiji dua ranggeui ieu gitu kan dipulungan ku Haji Pendi halal budak tuh. Iya kan perubahan zaman teh laju robah diarit tak di luhurna doang diarit di luhurna doang teh robah deui ku ari mah diarit dihandap jeung akar-akar atuh geus karak ditu da digebot di sawah keneh pan eta baheula kos kitu teh masalah perubahan tak iya kan bahasa geus leungit kuari ngomongkeun nandur geus teu nyaho ka anak urang ngoyos geus teu nyaho. Iya Allah Haji Pendi ge nya nama padahal pan urang lembur raju cicing di kota sok kokotaeun bebelaga teu nyaho padahal urut nyana laju nama disebut urang lembur lain disebut kota almagfurlah katipu. Ayo diajak ke Jakarta dia nama orang kota percaya 100% guru orang teh berangkat ke pan 2 peuting kata Libang nah tuh mata kata nama orang lembur lain orang kota lain Mandalungan. Masya Allah cerik rimbah bayi teureun-eureun teu pernah mengering matanya. Majapat aina Yakub min yaumi firaqi Yusuf ilahi liqoi samani. Perpisahan dengan Yusuf sampai perjumpaan kembali selama 80 tahun tidak pernah mengering mata Kanjeng Nabi Allah Yakub. Teureun-eureun terus mantakan wabiagot aina sampai buta cakurang mah. Masya Allah lamun ku urang tek be terus dibacaan Nabi teh aya 124.000 nabi anu pangkat Rasul teh 313 wakila 314 wakila 315. Ada berapa nabi yang Allah coba yang dibutakan matanya? Tah eta engke terus be aya nabi anu dibutakeun ku Allah, nabi anu engke rahasiana eta, sababiahna eta hiji per hiji teh dijelaskeun. Terus nyaritakeun sahabat sang baginda, ada berapa sahabat sang baginda ketika wafat Kangjeng Rasul teh eta jumlah sahabat aya sabaraha, kemudian anu dibere ujian buta mata sang sahabat teh berapa? Tek begitu lamun kurang dibacaan satu persatu sahabat anu buta matana, sahabat anu sababiana anu hikmahna anu Masya Allah pohara luar biasa. Kemudian wali-wali besar anu geus jadi kutubul aulia, kutub anu dibutakeun matana ku Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung tuh para tek kaya set istimewa sangat. Kunaon anu mantak istimewa lantaran engke di alam sorga teh anu pangheula-heulana ningali karajat Allah Rabbul Izzah adalah orang-orang yang dibutakan matanya ketika di alam dunia. Sang baginda mengucapkan awalu ma yanzuru ila wajhi rabbi ta'ala al walu man yanzuru ila wajhi rabbi al-a'ma, pertama yang akan melihat zat Allah Rabbul Izzah di surga adalah orang-orang yang dibutakan matanya waktu di alam dunia. Ben hayang buta mata
Ya Allah Gusti nu agung, masya Allah. Tuh mantakan ayat riwayat malaikat Jibril yarwi an Jibril an Robi, didinya qala Allah ngomongkeun ya Jibril ma jaza'u man salabat karimateh. Karimateh teh ayana, masya Allah. Tuh wahai Jibril, apa balasan orang yang dibutakan matanya? Malaikat Jibril ditanya ku Gusti Allah seperti itu, atuh masrahkeun sapinuhna lah ka Gusti Allah. Cak malaikat Jibril, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian Allah menjawab, Jibril jazauhu al-khuludu min dari. Jazauhu al-khuludu min dari. Balasan orang-orang buta adalah al-khulud min dari, ada keabadian di rumahku. Masya Allah. Artinya itu istimewa orang-orang buta. Nu urang mah kuari kan nganggap hina kan buta, padahal mah ieu nu bakal diistimewakeun ku Allah jaga dina poe kiamat. Tuh ya Allah, pen buta dae ari orang al-huludin dari nama kabita, ari orang kabita tina awalu man yanzuru ila wajhi rabbi ta'ala teh al-a'ma teh ningali ka Gusti Allah nama kabita, tapi lebah a'ma na buta nama orang embung. Tuh mudah-mudahan deh orang mamata orang dibere bengras, dibere bisa ningali, tapi aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, istimewa luar biasa. Iya teh ye masalah cak para wali, urang hayang bisa ningali ke Gusti Allah ya di alam dunia kene, butakeun be mata hate urang tina ieu maujudat mungkinat. Butakeun deh hate urang, geus sanajan mata urang teh ieu ningali kana mobil, tapi butakeun di jero hate urang tidak melihat mobil, artinya tidak mengagumi. Tuh urang teh ya mata bisa ningali kana tek be awawe sanajan nu garelis ge, tapi hate urang na teh buta, tidak melihat kecantikan. Normal kene. Jadi geus moal kaganggu berarti ketika dibutakeun hate urang. Tuh sanajan didatangan para pejabat ketika hate urangna dibutakeun mah atuh biasa bi sugan bangga kedatangan pejabat, sugan lejo mendak kedatangan pejabat, henteu kunaon mata hatena geus dibutakeun, sanajan mata ieu maneuleuh tetep dibutakeun mata teh mantap luar biasa. Tah moal aya terus be butakeun mata tina maujudat mungkinat, tina ieu teh tina jah buta tina kapangkatan, tina ieu teh hayangna populer, buta tina harta, buta tina segala-gala, kakarap bakalna dibere ningali ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ih, segala alhamdulillah. Malam yafnal arifu al ainal kauniyah as-sahadiyah la yasilu ila suhudil jimalil mutlaq. Awas tuh, malam yafnal arifu al ainal kauniyah as-sahadiyah la yasilu ila suhudil jimalil mutlaq.
sahabae anu al-arif anu geus makrifat ka Gusti Allah tapi henteu difanakeun tina maujudat mungkinat, artina henteu difanakeun teh teu dibutakeun tina ieu tiya maujudat mungkinat, atuh la yasilu moal kapanggih jeung Gusti Allah. Geus berarti hayang ayana kapanggih jeung Gusti Allah, hayang dibukakeun tirai, hayang muka sapa, hayang katempo keagungan Gusti Allah, urang kudu butakeun hate urang kana urusan duniawi. Tuh, ya Allah. Mulai Nabi Sulaiman sanajan dibere pakaiana pohara datang ke istana nagih emas luar biasa, tapi kolbuna dibutakeun kana kakayaan. Geus ku ayana kolbu buta kana kakayaan, otomatis eta teh dibentakeun nangan ka Gusti Allah hiji we Allah Subhanahu wa taala walaupun tinggal di istana. Ari Haji Pendi mah cicingna digubung tapi hatena eta teh dibutakeun kana teu dibutakeun kana dunia malah mah bentak bae otomatis nyekal tasbihna ge ngahayalna hayang sugih, nyekel tasbih lagi hayang sugih, megahan ngaji lagi hayang bode amplopna pidato sanajan hirup di gubuk ieu adalah bobolokot ku dunia. Mantakan ngomongkeun bobolokot ku dunia tia lain fisik duniawi. Arabada pun urusan fisik duniawi nama geus digaris takdirkeun ku Allah, si eta susah, si eta saeta teh sedang, si eta beungar, moal bisa dihalangan ketika Allah nakdirkeun garis takdir beungar, moal bisa dihalangan. Tuh, geus ngomongkeun bobolokot ku dunia tia mata hatena ka mana neuleuhna. Lamun mata hatena neuleuhna ka dunia sanajan hirup di gubuk bobolokot ku dunia. Lamun mata hatena teu neuleuh ka dunia hiji be ka Allah Subhanahu wa taala sanajan hirup di istana nyana adalah ieu geus panah ke jeung dunia hiji be ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh berarti jeung Allah eueuh duniaan berarti. Alhamdulillah ya Allah. Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani Banten, ya Allah moal jadi waliun min auliyaillah lamun teu buta hatena tina dunia. Padahal seorang sultan beunghar luar biasa, putrana Maulana Yusuf sabara 600 hektar tanah anu diwakafkeun ku Maulana Yusuf waliun min auliyaillah. Mun hatena teu dibutakeun kana dunia moal mungkin jadi waliun min auliyaillah, tinggal di istana tapi jadi wali eueuh duniaan. Berarti Ari Haji Pendi tinggal di gubuk ngahayal atau jadi wali setan mah itu menjadi wali Allah, hari ieu mah wali setan. Ulah setan teh geus lah wali genderuwo. Tuh mulai kan nyai kaharti sing ade ulah nuding sing ade. Oh masa Kipu Doli ahli tasawuf, masa mobilna mewah, masa imahna bagus. Itu yang mencibir berbahasa konstitutia bodoh nage sakilo kaditu. Ayo nyonte bodoh sakilo kaditu. Kunaon? Ketika menudi bahasa ahli tasawuf kok beunghar sarua kejeung masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi wali. Ayo Tuan Syekh teh kan beunghar, Ibnul Arabi teh kan beunghar luar biasa. Sederetan kutubul aulia anu ku Allah dibere anugerah dunia itu sederetan tak baik, cuman kan kolbuna buta kan eta hiji be ka Allah. Atuh geus puguh sederetan wali anu dibere pakaiana sedang
sederetan wali anu dibere pakaya teh dibere susah geus berarti urusan jadi wali Allah mah lain urusan kejeng gugubugan. Ari cicing digubug ge atuh lamun takbe jol aya awawe kadinya nyaw-nyaw reuneuh be. Atuh pan lejeun mah dieu beulem gubugna kan. Anjay. Ya Allah Gusti nu agung Masya Allah tuh sing ade mantakan iyalah Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam pohara luar biasa Masya Allah ngabrebei terus cai mata duh pohara tidinya anak-anakna ngadenge bapak sasambatan teh ya asafa ala Yusuf ya asafa ala Yusuf gegeraan ararasup ka jero kamar kabehan nu sambilanan tinggal sambilanan deui kabehna 12 nu hiji Nabi Allah Yusuf keur leutik keneh geus teu aya berarti kan tinggal 11 Bunyamin ditahan berarti kan 10 Yahuda ninggalkeun maneh di ditu di Mesir nu balik ka Kanaa atawa Kanaan 9an Masya Allah nu 12 kuari tinggal 9an nu dihareupeun daripada ayahandana Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihi nyalampeurkeun nu 9 cak nu 9 nanti duh bapak mah atuh kunaon teu eureun ingeureun terus-terusan be ingat ka Yusuf deui asal aya kasedih saeutik be Yusuf ucup deui ya Allah atuh nu mantak bapak gering teu eureun-eureun ge terus bae berkepanjangan atuh ingetana bapak mah ka ditu bae bapak atuh lamun bapak terus-terusan mah ingat ka Yusuf pan geus maot tiba heula ti leutik keneh dihakan maung bapak atuh geus wayah geus mohokeun lamun bapak teu eureun-eureun terus be ingetan teh ka Yusuf bisa-bisa maot bapak mantakan ti dieu nu sambilanan ngaromong qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna harado atuh bapak ari inget bae mah ka Yusuf atuh bakalna muriang moal eureun-eureun tuh au takuna minal halikin atun ke bisa maot bapak ari inget tanah ka ditu bae waduh padi ngaranna sok nganasehatan bapak bos ari bener mah bener terlalu inget terus beingin muriang ingetan teh dimantakan ketika jelema loba teuin pikiran eta pikiran teh nu nyieun loba gering ge bebaskeun teh Masya Allah salaki biasa balik jam 7 ieu kuari jam 10 ayana mikiran be ulah-ulah salaki kami mampir ke Marangda gitu terus geus atuh ngalang layung mikiran eta teh mah tuh prak bebeja lajana salakina teh ya neng maafnya hampura kakak kunaon kakak hilap kunaon kakak kawin deui amin nu mantak laju eta awewe keur lintuh-lintuh ge barang dicandung rot be kuru gunawan pikiran padahal malah mun dibebaskeun lah atuh pohon nama atuh saya lalaki ya
atukeun aya-aya ku kami di layanan keur tulis kajen pokona mah nu penting mah pokona macara lager trek beenggeus nu penting mah kami ieu teh sehat bisa ibadah ayo beenggeus lobakeun maca tasbih subhanallah subhanallah salaki kawin teh malah naik ibadahna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta kan mantap luar biasa ieu mah pan mikiran be salat teh hayang komo babacaan terus beda harga teu patingeuna nu aya ngacaprak be Masya Allah eta awewe tateina cicingan ge barang dicandung mah beuh capetang ngomong capetang tateina cicingan capetang luar biasa Masya Allah mantap lamun hayang capetang pamajikan anu tateina cicingan kawin deui amin amin ya Allah di dia tia anak-anak Kanjeng Nabi Allah Yakub tia ngabujuk bapak nganasehatan bapak Gusti nu agung Masya Allah cak Nabi Allah Yakub tia ceng ulah diakurkeun atuh neuleuh ceurik bapak tia jeung ceurik tatangga-tatangga cerik bapak teh ulah diakurkeun jeung cerikna Haji Pendi atuh jari bapak mah cerik teh iwal ti hiji bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pan ari Haji Pendi mah cerikna teh yang cerikan karung teu laku normal dong bapak mah cerik teh hiji be ka Gusti Allah ceng ulah diakurkeun ke jeung Haji Pendi mah pan cerik teh patah hati ketika aya SMS ti Maimunah sampai di sini saja di pelet moal laku pelet aja moal manjur gitu mantakan cak Nabi Allah Yakub innama asku basi wa huzni ilallah tuh cerik bapak mah hiji be ka Allah sanajan anu jadi sababiahna Yusuf teh teu aya lain yang cerikan berkepanjangan eta tiap perpisahan ke jeung Yusuf nyaho bapak ieu teh geus aya garis takdir tapi ieu nu ngadorong bapak teh ka Gusti Allah sampai teu eureun-eureun baseuh cai bapak ya Allah ceng loba nu aceng teh can nyaharahona naon tapi bapak geus dibere rahasia ku Gusti Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun bapak mah nyaho karena anu jadi bejaan ku Gusti Allah nu maneh can nyaraho tuh geus mulai pendidikan ieu teh hayu terus bege engke ge kapanggih guru engke teh bakalna selalu ngomong hayu bae istiqomah hayu bae istiqomah boga wiridan atau zikirna sing istiqomah maca Qur'an sing istiqomah magahan sing istiqomah engke ge kapanggih nu penting ulah eureun hayu bae tuh indah kan bahasa para guru-guru teh Masya Allah guru almagfurlah Abah Uci guru Abah Sepuh teh hayo ge terus bae engke ge kapanggih karena pada saat itu mun dibejaan teh tetep moal ka harta geus bae nu penting ge terus ge ngaji mantakan jol aya tamu datang aya jelema datang kiai aya naon ulah ieu salat teh daekeun husu-husu kumaha yang bisa husu kiai ayo bae ngaji na teruskeun bae ngaji karena sanajan dibejaan ge kudu ge moal ka harti geus bae hayu ge ngaji terus bae masyaallah karena ieu aya anu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun
moal waka bisa detil sang guru teh ngajelaskeun ka muridna, karena aya anu encan bisa katampak ku muridna. Bahkan andai kata dibicaan ku guruna teh ieu bisa ngabahayakeun, bisi engkena kadituna masa sih kena teu percaya. Lamun kena teu percaya kan bahaya luar biasa. Ketidakyakinan si murid itu bisa musibah kalau jadi murid. Tuh, ayo bergerak, masya Allah. Aya rahasia-rahasia anu ku Kangjeng Nabi Allah Yakub teh katampak ti Gusti Allah. Kumaha? Hees kapanggih ngimpi jeung malaikat Israil. Tuh. Poara kan? Coba Supendi PS kapanggihna kan jeung genderuwo. Iya mah kan kapanggihna jeung malaikat Israil. Ya Allah Gusti nu agung, masya Allah. Annahu ro'a malakal maut fi manamihi. Laju saenggeusna kapanggih teh ditanya pasa Allahu anu. Cak Nabi Allah Yakub, Israil tal buandah kan. Aya naon kum ulah kitu-kitu teh untuk ngagerokeun. Tuh. Atuh gagah tuh seorang nabi, seorang rasul tal nyamperkeun. Aing mah deuk nanya ieu. Pan iya teh maneh kukuli bekan salam dunia nyabutan nyawa kan. Iya anak aing Yusuf geus kacabut encan nyawana. Encan tah geus dibejaan. Nabi Allah Yakub teh ya yakin Yusuf putrana masih hirup keneh karena geus nanyakeun ka malaikat Israil. Pohara lain petrek-petrek. Ya Allah pasa Allahu anu pakola huwa hayyun. Cak malaikat Israil, Yakub hirup keneh anak sia aing can pernah nyebut nyawa anak sia encah. Tenang. Ya Allah teu kagok ieu teh nanya langsung ke pusat. Gusti dah. Jadi geus teu kudu kadukun-dukun. Huwa hayyun. Mantakan iyalah bahasa wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Cap para putra-putrana bapak hop lamun memang seperti itu bapak titah kami kudu kumaha, kami kudu kumaha. Cak Nabi Allah Yakub hop baralik deh ka ditu ka Mesir, baralik deh ka Mesir, teliti tentang Bunyamin sejauh mana, apakah eta di jero penjara lanjut tadi parak tadi beredahar, apakah eta teh kapan dikaluarkeunana, taliti termasuk Yusuf taliti. Masya Allah. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Coba taliti kabar tentang Yusuf, kabar tentang Bunyamin. Kunaon Nabi Allah Yakub tidak menanyakan Yahuda yang tertinggal di sana. Ayo, Yahuda yang tertinggal di sana. Karena Nabi Allah Yusuf eta teh leungit bigoirih tiar Yusuf. Diragagen ka sumur pengakuan anak-anak nak teh eta bahwa dihakan mau lain ikhtiar, lain pilihan Nabi Yusuf, eta teh terdampar melalui garis takdir. Hiji. Nah, Bunyamin pun lain ikhtiarna Bunyamin, eta teh tek be dijieun ku Nabi Yusuf supaya tertahan di Mesir. Geus tertahan Bunyamin sampai dituduh maling teh bi goiri tiari Bunyamin. Tapi
Nabi Yahuda mah cicing di Mesir teh ya kan nyana melalui pilihannya na ikhtiarnya na dolor baralik dia ka ditu aing mah deuk di dieu bae sorangan tuh ngaranna kahayang sorangan kan kahayang sorangan ieu mantakan lamun make ikhtiar kahayang eta teh ya atuh tidak dianggap henteu dianggap mantakan usahakeun hirup tia ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim moal capek moal tek be bigoiri ikhtiar mesti nyen imah lamun lain kahayang mah geus be nyerahkeun sapinuhna ka Gusti Allah moal aya kacape nu nyieuna Gusti Allah karena eta tia nang milih Gusti Allah bigoiri tiari manusia tapi lamun kahayang urang capek bakal waduh kiai eta senahayang geus be kumaha cak Allah na kumaha leunyeuh nyerahkeun kumaha ka Gusti Allah eta hese kan ya Allah ta ieu lamun digoiri tiar ieu bakalna dilindungi ku Allah tia dicekel geus berarti oh sia mah serahkeun ka aing geus lain urusan aing cak Allah tapi lamun pilihan urang atuh cak Allah sabodo jeung siapa pilihan sia tah ieu mantakan bakal kapanggih lamun urang terus napak tilas jejak sang guru sang para wali Allah subhanahu wa ta'ala kadituna napak tilas para sang nabi Allah subhanahu wa ta'ala pergerakanna bigoiri tiar sepenuhna ka Allah atuh geus be aya dalam perlindungan Allah sapinuhna tuh dibereumkeun beureum dihideungkeun hideung cek urang geus otomatis ketika dibere ieu teh ieu kenikmatan moal eureun-eureun bersyukur ka Allah ketika diberi ujian ku Allah nyana bertahan dalam kesabaran kunaon ieu kabeh nang Allah subhanahu wa ta'ala tuh ya Allah ceng hop baralik deui ka ditu ka Mesir teliti Yusuf jeung dulurna Bunyamin Bapak Yusuf deui kanyahoanan geus paeh dia akan mau Pak Bunyamin mah oke kami neliti siap datang deui ka Mesir diteliti Bunyamin ieu apakah di jero penjara diparak dibere dahar apa henteu kami siap andai kata bapak marentahkeun ieu teh kami siap hancurkan istana kami pun siap nu penting aya perintah ti bapak marentahkeun untuk meneliti Bunyamin mah siap tapi ucup mah paeh ucup ya Allah tuh kadenge jaro Gusti nu agung berarti kan sebuah keputusasaan daripada putra-putra Nabi Allah Yakub maka sang Nabi Allah Yakub ngomongkeun wahai putra ulah sampai terjadi ieu teh ulah sampai ieu teh aya keputusasaan bahaya luar biasa tuh wala tai'asu mir rauhillah ulah putus asa tina rahmat hanya orang-orang kafir yang mempunyai jiwa keputusasaan dari rahmat Allah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun illal qaumul kafirun ulah putus asa ya Allah Gusti nu agung tah Haji Pendi tukang nyekelan tasbih baik kolotra make jubah ngangsar
sorban ge sorban hejo gede wahra kan beuh geus disebut nage al-mukarram Mama Supendi al-arif billah. Masya Allah kita pas al-arif billah ngacung-ngacung gitu sesuai jeung penampilan etakan geus make jubah geus make udang-udangnya nyekal tasbih bari make tungken disebut nagih mama disebut nagih abuya disebut nagih al-mukarram tuh kiai kakaknya mulai dia omong teh ita mama wayahna be atuh ari ceramah magahan ngaji nurada ikhlas atuh mama mulai kan ngajawab nyiaran duit dinu teu ikhlas ge hese kamu make ikhlas pantaran urang mah heulanan ulah waka ikhlasan ulah waka ikhlasan heulanan geus be ngaranna ge ieu mah keur ngalenong be heulanan eta ustad kiai anu disebut al-mukarram ketika ngomongkeun lain pantaran urang kuari mah ikhlasan teh engkan wayah heulanan itu berarti memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan rahmat Allah sebuah kebodohan anu sangat luar biasa tuh Masya Allah kunaon ari preman Sahmad tuh preman Sahmad teh preman Sahmad nyana mah pohara luar biasa aing mah hirup teh yakin ka Gusti Allah pae-pae hirup-hirup nang Allah pohara luar biasa ongko preman tapi eta tiap positif ting-ting cak urang mah hebat kan jauh al-fajirur roji jelema preman tapi bener-bener ar-roji ieu teh pengharapan dahsyat penuh ka Allah teh kayakinana pohara aqrabu ilallah lebih dekat dengan Allah minal abidil qanit daripada mama al-mukarram Supendi anu memutuskan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh mantakan lain saeutik heuy lobaan bagusan preman daripada kiai daripada ustad-ustad banyak yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak yakin terhadap Allah tapi preman mah beuh kayakinana pohara luar biasa tuh disogok al-fajirur roji preman anu penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala aqrabu ilallah lebih dekat dengan Allah minal abidil qanit daripada al-mukarram Supendi BF anu selalu memutuskan rahmat Allah ta eta bahasa tang wayah urang mah ikhlasan bari nyungir-nyungir ta ustad judas ustad tang wayah urang ustad teh ikhlasan engke bae teh mah beuh lain tutur kunun atuh al-maghfurah mah lain teh mah urang mah kuari kieu be eta teh sia ku oon kadenge ku ceuli aing soekeun saku aing atulah on tintad kunaon eleh ku preman bage beuh masyaallah gararagah luar biasa lain saeutik nu dihareupeun kula preman teh boga kayakinanna penuh ka Allah pan eta teh salat atuh keur sangeup be kiai ya Allah aya bae di
Ari keyakinan mah puara luar biasa, itu pernah terputus dengan rahmat Allah. Tapi eta teh ari salat nu sanggup kiai. Tapi kan teu salat ke surganya kiai. Atuh ku lari disebutkeun moal bisi dihajajak punyana. Surga lah. Ya Allah, itu hebat luar biasa. Masya Allah. Lah sabisa-bisa kiai hadis junjunan ieu teh Kangjeng Nabi Muhammad nu ngucapna abdolul makhluqat abdolul maujudat al fajirul ajiz eta teh al fajirur raji aqrabu ilallah minal abidil qadir. Tuh hiji. Nomor kedua nih, iya nu sangat luar biasa ulah sampai putus asa. Dibere wahyu Kangjeng Nabi Allah Musa keur tenang-tenang Nabi Musa. Langsung wahyu ti Allah. Musa berangkat maneh ka lembur anu aya wali kaula waliyun wali kaula kakasih kaula maot pandian kudu langsung leungeun maneh Musa. Masya Allah teu diengkekeun deui harita keneh ngagidig Nabi Musa. Berangkat luar biasa tah ieu ngagidig muara kan ngagidig yang teu ngagidig ulah salah ngomong ngagedig lain deui ngagedig jeung ngagidig lain ikan bisi aya orang Jawa nu kakarak bisa Sunda ngagedig Nabi Musa lain salah eta bahasa ngagidig berangkat tah iya kan coba lamun bahasa Melayu ya nanta bahasana teh tertenang-tenang teh Nabi Musa bergegas kurang serem teu cara ngagidig Nabi Musa bibiraan sia teh hei kunaon eta jelema mayit teh meujeuna eukeur diseseren ku masyarakat teh endek dibalangkeun ka tempat sampah endek diseseret endek dibalangkeun ka tempat sampah. Woi, cak Nabi Musa, kek, pan irit dia seseret. Atuh kunaon teu kumaha teu diserenna Musa. Atuh pan ieu mah jelema ngaresahkeun masyarakat. Ngaresahkeun kunaon? Mabok sapopoe nyana. Laju. Aduh. Mawaan jablay. Tukang mawaan jablay. Pan pihendakkeun kami. Kadang-kadang mah pamajikan kami kunyana dipake pan pihendakkeun. Tuh, naon jagung bakar. Ya Allah ya Robbi, gan berarti kan eta teh tukang mabok atuh berarti kan tukang zina jeung sajabana atuh pan kami enak ngentakan ieu paeh teh eueuh nu maca innalillahi kabeh ge kabeh syukuran kabeh sarujud syukur anu meuleun menyan sagala mantakan ku kami teh geus moal dibalangkeun jalma kos kieu. Waduh cak Nabi Musa heran. Sedengkeun nya nah Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah. Wali Allah. Pandian langsung ku leungeun sia Musa. Naon? Jagung bakar gayang. Jagung bakar naon? Jagung bakar. Eta Haji Pehendi hayang ngomongkeun jagung bakar janda tanggung susu mekar itu beres eta ngajaki hidup naon segala anjay unjukan Nabi Musa ke Gusti Allah lapor Gusti sumuhun Musa aya naon iya hamba Gusti nu Gusti ngomongkeun bahwa ieu teh kakasih Gusti wali Gusti anu kula diparentah ku Gusti ka lembur ieu teh titah langsung mandian make panangan kaula tapi kanyataanna Gusti horenganan ieu mah jablay lalakina sama ya Allah jablay lalakina ieu mah tukang mabok Gusti. Ya Allah, Masya Allah. Akhirnya cak Allah Musa ulah didele johir
menjelang maut eta jelema teh ieu menta pertolongan kana 3 perkara ka kaula. Mantakan langsung dihampura ku kaula, dihampura bahkan langsung diangkat jadi kakasih kaula. Masya Allah, di masa sahabae Musa lamun ieu nu tilu dipararake ku jelema anu preman, anu tukang mabok, nu tukang zina, pasti dihampura be dosa teh kabeh. Lau sa'ala biha jami'ul mudhibi lagopartu. Lamun ieu teh dipermohonkeun ku sakabeh jelema anu pinuh ku dosa, boborokot ku dosa, lagopartu, pasti dihampura ku kaula. Termasuk ieu. Masya Allah Gusti, naon ieu nu diomongkeun ku jelema ieu datang ka pohara luar biasa, dihampura langsung dijadikeun wali. Sementara kan masyarakat teu nyahoan naon eta teh anu mantak diseseret deuk dibalangkeun ge atupan ieu mah geus kasebut jablay lalakina. Tuh ya Allah, eta jelema kieu ngomongna memeh maot teh, ya Robi Gusti anta ta'lamu, Gusti teh nyaho ani kakaula wa inni irtakabtul ma'asya bifi'li syaitan. Kula teh tukang mawaan jablay Gusti, kula teh tukang mabok Gusti, ieu teh pagawean setan. Jeung memang kabeneran babaturan kula ge ieu teh tukang kos karieun, tukang mararabok, supir angkot, bipi li syaiton wal qorinisu, kabeneran kula boga babaturan jeung tukang mararabok deui. Kula boga babaturan teh kejeung ieu teh tukang ngajar rablay deui. Padahal mah Gusti di hate mah ieu tetep jasa hayang bener sabenerna mah ngan kula teu berdaya ku setan jeung ku babaturan. Walakinni kuntu akrihuha biqalbi, kula di jero hate mah nantang jasa hayang bener kos batur poe Minggu ngaji, malam Jumat, malam Salasa, tuh malam Senin ieu teh be kula teh sabenerna mah tah hayang mah kos kitu ngan teu berdaya ku setan jeung ku babaturan. Tuh hiji. Kadua anni wa in kuntu ma'al pasaqoh birtikabil ma'asi. Gusti sanajan kaula teh ngahiji ke jeung jelema nu baragajul deui, jeung jelema nu jarore, tukang mararabok, tukang zina, walakin al julus ma'as solihin kana ahabba ilayya, tapi kula sabenerna mah sangat ngadambakeun jasa hayang ilu ngaji ka kiai anu, sabenerna mah ngadambakeun luar biasa kula teh hayang wawuh jeung kiai anu. Jadi sanajan kula babaturan jarore hate mah sabenerna mah ieu cinta tuh ka kiai cara begitu tah. Tuh Masya Allah. Dua, nomor katilu, lawis takbalani solihun wa fajirun. Gusti andai kata aya kiai nu datang ka kaula kejeung mbahna preman nu datang ka kaula, aya kiai datang ka kula jeung preman datang ka kaula, sadua-duana ngabutuhkeun bantuan kula.
nu preman ieu teh butuh duit 1 juta, nu kiai ge butuh duit 1 juta. Kuntu uqaddimu ieu teh hajatal sholih, kuntu uqaddimu hajatal sholih, kula janji pasti miheulakeun nu kiai daripada nu preman. Tuh intina ieu teh teu putus asa dirina teh ngan sasadu ka Gusti Allah. Sanajan kula kos kieu ge tapi kula hayang bener, sanajan kula kos kieu ge tapi kula teh hayang dipake kawauh ku kiai, hayang dipake kawauh ku ieu teh ku santri, ku ustad. Tah sababiah eta ku Allah dihampura dosa, bahkan langsung diangkat jadi waliun min auliyaillah. Ya Allah, naon maksudna? Para jelema anu baroga dosa ulah putus asa, ulah ngomong kieu, asana aing mah moal dihampura ku pangeran. Dosa aing gede jasa, lah aing mah kagok lah. Tak ulah aya kos kitu ulah ieu teh. Waduh, ieu mah aing menyetupan jina baheula keur ngora asana moal dihampura. Eueuh istilah asana ulah dihampura, moal dihampura. Yakin Allah ngahampura karena dosa sakumaha gedena dosa ketika dihampura ku Allah. Eueuh nanaonan mantakan urang yakinkeun ieu lah cak Kangjeng Nabi Allah Yakub, awas innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Masya Allah, tarungkul kabeh anak-anak. Sumpun Bapak, siap kami dek berangkat mencari saudara Yusuf dan Bunyamin. Tah gitu cak Bapak. Yusuf na omong ke ulah tiba heula ngomong paeh be paeh. Kamana dek nyiaran Yusuf jeung Bunyamin cocok. Tungguan cak Nabi Allah Yakub, tungguan cek Bapak dek nulis surat heula. Nyieun surat bikeun ka Raja Mesir kan itu. Ulah macam-macam ke anak bapak segala nuduh maling. Anak bapak Bunyamin dituduh maling teungeunna bapak. Jieun surat kirimkeun ka ditu. Siap bapak. Masya Allah, akhirnya Nabi Allah Yakub nulis surat bekan kebal nulis surat bege. Wallahu a'lam bishawab.